Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Nur Anisa, abdi ti kelas 8. Abdi di dieu bade nyaritakeun sisindiran. Lamun urang loba batur biasana moal susah. Jeung dulur teh kudu akur, kudu silih pikanyaah. Lamun hayang hirup senang, ulah poho kanu pakir. Lamun hayang hate tenang, ulah poho kana dikir. Kapasal rek meuri salak, teu hilap mesel sepaheun. Jalma anu alus ahlak, pasti loba nu resepeun. Jalan-jalan ka talaga, balikna nyimpang ka uwa. Lamun urang hayang ka surga, jalana nyaeta takwa. Hirup netaga sing raket, kudu sering gotong royong. Mun hayang hirup salamet, ulah jadi jalma sombong. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya lepat kata-kata atau perlakuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.